Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda silat anu janten judul Eca Caprake Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cicir episode ke-10. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana mana, kanu nuju ngarendapan kasedih. Kadia. Ayo urang ngadoakeun bareng-bareng. Kanu nuju ngarendapan kasedih. Mugi-mugi kenging tututi sawah. Yuk pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha sih jucungna ieu carita teh salerosna? Yuk Gibun. Isukna dararatang murid-murid si Eca Caprake ka paguron percaprakan. Kumplit nu daratang teh. Nyaeta sahadeui lamun lain si Lian, si Amel, si Ismadi alias Sumadi jeung si Sapa. Maranehna opatan teh daratang teh da lain rek naon-naon, bawa kitu rek ulin, tapi erek diajar deui ka babaturana anu jadi sekaligus guruna jang opatan eta. Ningali geus kadatangan muridna nu opatan, si Eca Caprake salaku pupuhu di paguron percaprakan. Tungtungna bunga atuh. Rek teu bunga kumaha? Domeh kamari-kamari diliburkeun heula 3 poe ku sabab PPKM. Rek teu diliburkeun kumaha? Da basa 3 poe ka tukang teh aya tibum datang ka pagurona. Yen kagiatan pasilatan di paguron pacaprakan kedah diliburkeun heula. Cenah nya Eca erek ngalawan kumaha tuh, da eta program ti pemerintah. Jadi daek teh daek kumanehna teh nurutkeun kana kahayang si tibum teh kitu. Yuk balik deui kana caritaan ngeunaan murid-muridna nu daratang ka paguron. Si Eca bungah kusabab ningali aya mah muridna teh anu hiji rada beda tampilanna. Nyaeta si Sumadi. Aya si Ismadi aya mah make sapatu anu biasana make sandal soalau hungkul. Ku si Eca teh disampelkeun si Sumadi teh bayi rada nyerengeh jeung rada kerung. Ismi eta maneh nah atuh main make sepatu kawasan norek lari ka PH wae, cek si Eca bayi culak cangkeng nanya kitu teh. Hai si Ismi alias si Sumadi ditanya kawas kitu ku guruna, tuluy ngawaler manehna teh. Nya ieu Ca asenana kamari pegat teh ya ucing sih. Cenah mah cek di urang cek si Sisil ya ucing. Tapi mahnya ucing bagi kana sendal. Cenah mah ieu ku beurit sendal teh. Jadi urang teh make sepatu Ca. Cek si Ismi alias si Sumadi bayi rada beungeut teh rada era seri asin. Ningali muridna kawas kitu manya si Eca teh alias si pupuhu paguron percaprakan nya teu nanaonkeun ngampekeun muridna rek papakean kumaha oge, nu penting mah akhlak bisa dijaga kitu cenah. Cek si Eca dina waktu ka tukang. Murid-muridna teh ku si Eca dititah lalatihan tenggeulan jeung tajongan di buruan paguron percaprakan. Atuh muridna teh meuni gariat sarumangat dititah kitu teh. Rek teu semangat kumaha? Geus 3 poe atuh diliburkeun. Keur memejeuhna lah murid-muridna mah memejeuhna sumanget nyubi mun basa Inggrisna mah. Jadi
karena sila teh kumaha cenah mah rek dibere jurus anyar ti guruna nyaeta si Eca. Barang murid-muridna keur huat hiet but jeung latihan tujang tajong, si Eca ngaleos heula ka jero paguron. Da ngomong nama cenah erek mawa cieun teh amis jang engke beres latihan. Tekung sila si Eca teh balik deui keluar jeung hiji pamuda. Murid-muridna teh nu tadi jarong yon latihan tungtung nama ngahuleng kusabab aya pamuda nu beungeutna lumayan. Komo si sapa mah eta mah keur majeung-majeunna resep kajalu. Si Eca ngenalkeun eta pamuda teh yen eta pamuda teh masih keneh dulurna si Eca cenah ti Cikadongdong kitu cek Eca ka murid-muridna. Jeung teu poho si Eca ngenalkeun eta ngaranna teh si Subrata masih keneh dulurna gitu. Atuh murid-muridna bungah atuh kusabab aya batur ngobrol deui katambahan salian ti awewe. Aya salila ieu mah meureun awewe hungkul jadi bosen meureun. Tah ayeuna katambahan ku hiji pamuda masih keneh rumaja lah. Jadi meureun jadi tambah semangat murid-murid si Eca teh lalatihanna teh keur ka hareupna oge. Si Subrata nepangkeun diri manehna ka murid-murid si Eca. Tepangkeun nami kuring Subrata ti lembur Cikadongdong. Kuring budak nu uwana si Eca. Ka dieu bade maturan Eca sekaligus hoyong sami-sami oge diajar di paguron ieu. Kitu cenah ceuk si Subrata teh. Tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna anu tiasa ti kapihaturkeun ti sim kuring. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna nu tadi tos didangukeun ka pamirsa janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan kasusah kadea. Kadea ulah cerik wae deh. Ayo urang ngadua sasarenganan. Mugi-mugi bobogohan jeung ini. Ya pamirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Imun.